Alhamdulillah. Hari ini sholat ngajongjon dari kemana-mana oge. Sumuhun rasanya bah. Mereka gawe deh kita itu mana jongjon sholat kita kade 5 waktu pesan abah. Mohon mangga bah. Mohon. Kela ulah lagi deh. Naon ieu bah? Abah teh boga dahareun di ditu di mana di dapur. Panggilkeun kasih boneng. Abah teh hayang barang dari lah. Si bonena di mana? Pokoknya makanan kamu bawa ka imahna meureun panggil di sawah. Tuh di ditu di jero dahareunana. Mohon mangga ayeuna. Ayeuna. Sakantenan gentos heula bah. Tek, jom. Tabe. Kira-kira eta jelema sakitu aing badag ge basa kayak ditubruk belegug sia. Oh, mana aing mau duit euy? Kira kumaha badog naon nya euy badogeun aing mah. Bah, di mana bah? Ya, di heula atuh bah, derian bade mangkat bah. Pan salam heula atuh bah. Ada poho. Iya, geus dicanak. Mana nu mana si salah. Ka ieu nya. Oh eta. Heeh. Ada anterkeun. Heeh, doana nya sing selamat. Assalamualaikum bah. Beres balik deui tong ka mana-mana. Nuhun. Mangga bah. Nah ieu. Sepot nu hareup mah menang badot urang di ieu mah ieu. Alah, saung bong kenah ieu. Ubed. Gedenganan. Itu naon Mang Ubed? Yes, ieu teh lah. Capek. Capek sih lagi. Oh, pakai galon ke ditu tuh. Jauhnya jauh atuh. Sarua Mang Ubed euy. Tatar naon eta? Ieu saur si Abah teh miwarang ieu panganterankeun ka Siponen. Oh, kadaharan. Seungit tah. Mal dibere. Beungeunah euy. Lain siga, tapi siga nu hoream aing nganterkeun teh. Capek dulu, Bet capek. Nuhun. Rek dianterkeun. Panganterkeun gitu. Tumben bagur. Bisi gitu. Lah biasa we. Taek oge aya apa meureun? Buru. Gitu daun gratis atuh naon oge. Oh, gratis. Ulah diburuhan atuh buka duit. Ada uang pasti jalan. Sakit we di kuring mah. Cocok sakit lah. Baik sakieu. Baiklah sakit oge lah daripada eueuh. Tapi kade sing bener kayak dari yang dicarekan tuh si Abah. Teu percaya ka dewek? Oh iya atuh naik bae atuh. Ampun, teu percaya ka dewek cenah. Atuh lah sosorongos gani. Ada bisi we atuh mah teu percaya pisan ka dewek teh. Dari anak sare di dia atuh nya. Masuk ke sarilah di dinya. Oh, Cuma nyong nepi lah nya. hati-hati nuhun nya. Oh, hej.
kitu ya. Wajib ku aing digawean ieu mah. Goblok teh sia mah. Ngeganggu we aing nang badot teh. Sia mah didelekeun we kan. Nguseup we jeung nguseup. Nyaho ku aing teh geus beak teh lauk teh. Ayo diuseupan kamari ku urang geus dikecrik. Pantesan atuh aing teh menang-menang teh tadi sia mah. Eta mah manaon euy? Ah, kabeneran aya maneh. Naon? Geus lah daripada nguseup ke bebeunangan kitu mah ieu pangantenkeun di kasanen. Di mana si Arena? Di ditu. Dari itu bawa di mana ke kedua anu bisa aneh ngadahan. Aya mah nguseup kitu gawe. Ini kecil. Iya lah. Tadi teh urang teh lu ngadupak si Anen nyarekan mau ke urang we tapi ieu naon ya? Anjir. Coba teh nya euy. Eta si Sardu sakitu awak urang badag ditubruk we kan nyeri teh kah tuh belegug budak teh pulang mah kalah ieu parete euy Nen ieu tah. ya Naon? terbalik tadi sia maneh ngubruk ke urang Ngampura apa nama teh di antara dia tah? kurang naon ieu Si Abah cenah mah. siapa siapa RT mana teh udah bahagur euy daek kan ngasirkeun ieu di Ada tadi mah. nuhun atuh bajaga je ke si Abah RT nuhun itu ya geus nganturan gitu Hek, yang itu orang baik nya. tapi ge lain kali kade sia tah sing ningali lumpat teh ji Ya. naon euy aduh pirang-pirang euy menang eta kalakuan naon ieu teh kadon pangkat RT tapi nipu ieu tuh barang bere teh kopi nama bener aja ieu kopi tapi ieu kosong alah ayaan ieu mah dakur hiji bina-bina teuing beres jauh-jauh ka dieu nganturan kur hiji pasti bae dahar hiji lah ayo hiji teh euy Aman, Mas Eta beres. Yakin aman. Yakin dong, Oke. aman. Ya urang ke mana? Urang kali tuai namanya. Ayo turun dulu orang. Urang neangan ieu naon lah dahareun sugan. Nah, ya, Bro. Salam. kemana Nin? Arek pulang ke si sawah lain tadi nuhun eta tuh geus mere kadaharan Tadi teh beres salat lohor teh di Tasirian, tadi teh langsung ka itu urang dianterkeun. sirian Tadi ampura we da kurang sakitu. si Dudu nu nganterkeun lagi lin sirian Si Dudu. oh lain jeung atuh sing kira-kira we atuh jauh-jauh nganteran ka sawah manya kur ngirim gorengan hiji Loba, teh loba 2 bungkus. hiji asli namanya teuing urang ngebohong atuh tapi hiji ge alhamdulillah nuhun nya eta arek kayak kula geus ieu burit nya nuhun nya assalamualaikum Hijinya. Sebalik sirian dia mah ampun.
saeutik. Jika sirian coba ngakahe kita budak. Coba kalau KHS di dia budak teh. Udang. Abah, Astagfirullah. Jangan sekolah ke KHS di dia. kabukuan bah. Aya naon? Hari besek kamanakeun eta dahareun. Kita Pagi. dianterkeun. Entos ka Mang Ubed. Hah? Ka Mang Ubed muruhan dah berian tunu. Nah, jual kasih Ubed. Si Dudu nu ngantereun ka si Bonen oge si Dudu. Ih, tadi berian mah nitah lagi kasih Ubed. Ubed, yuk, Ubed. Yuk. Tadi mana nganterkeun usaha. Kurang nganterkeun mah nganterkeun dititipkeun ka si Dudu. Pajar beak si Abah. Rekeun. Ayo era ka si Bonen. Anjingnya Dahareun teh loba. Ye, dahareun teh loba. Nah, makin si Bonen teh hiji era aing ku si Bonen. punya. Mana meureun? Lah, ya, kieu ya cerita teh. Si ieu kita ka urang. Urang teh urang mah buru. Urang teh pas Mari mah dibuluhan. urang mah teu pan. Heeh, pan gerenekeun heula pan can beres, tapi mana ge kan diburuhan meureunna. Diburuhan naon Ari eta teh kuduaan cek urang teh. Bah sikat teh bah tingang bah. Sok. Curang nyeri Sok, ayo bah. Ayo bah. Bah, tingang bah. Hayo sarwana siraing. Rekeun. Ari di kita teh keamanan batur kolot. Tekikeun kesorangan. Alakah molor di dieu. Astagfirullahaladzim. Dulu banget ya. Jadi kita kasih Ubed. Kalau kan kita balik.